Gara-gara ningali wae anu mukbang cumi tinta hitam, emak jadi kabita. Daripada penasaran, cus urang nyieun cumi tinta hitam ala-ala low budget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik deui bersama emak anak tilu di Saung Mak Rabel. Baraya hampurannya emak teh lain panas baran, tapi kumahanya emak teh geus lila ningali wae video anu mukbang tinta cumi hitam. Kumaha nu kitu teh rasana penasaran emak teh. Kusabab cumi mah teu kabeuli da mahal, yang geus we tinta na ganti ku leuncah hideung. Yap baraya tuturkeun emak popola we ieu teh keur meresihan cumi. Mimiti leuncana urang pipitan heula nya ku emak, ieu leuncana make nu hideung hungkul. Apanan ngarah engkena jadi tinta tuh tingali ieu geus beres meunang mipitan, geus meunang ngumbah oge, terus ieu aya kacang panjang. Maksudna kacang panjang teh erek dijieun cumina kitu baraya. Dibayangkeun we ku emak mah pokona. Tah ayeuna ieu asupkeun heula jalantah. Sesa anu kamari ieu minyakna geus panas, curube asupkeun leuncana urang kulah koleh heula ieu teh kudu nepikeun ka hipunya. Tah ieu ku emak dicengekan sakieu, da cengek mah tergantung ka hayangnya baraya. Terus we kongsrang-kongsreng nepikeun ka layu. Lamun we kira-kirana geus layu mah tutuan leuncana nu dina katel teh. Moal hararese nutuan dina katelna oge da geus hipu. Tuluy we ieu teh tambahan cai saeutik. Da engke oge bakaraat sorangan, tapi ieu teh ngomong-ngomong hararese geuninganan ditutuan dina hawu mah. Kumaha pindahkeun heula ka dieu ngameh babari. Tah ieu geus rengse ditutuan kakara asupkeun kacangna. Golah-goleh heula sakedeung kacangna. Tuluy we asupkeun para bumbu-bumbuanana sapertikeun pecin, penyedap, uyah, nu kararieu we pokona mah tarasi, gula. Tapi kade ngameh tambah enak kudu ditambahan ku daun ieu. Tah nu kieu tong tingaleun. Apal teu naon. Tah ieu teh surawung kudu ieu mah. Ieu teh teu lila saat caina da geus asak. Buru-buru we ngawadahan sangu dijamin ieu mah bakal ngalilimed tuh tingali. Wow baraya tingali emak menikot jigana teh geus ngaruy. Tah ieu dibaturannya ulalab sawi hejo. Yap baraya urang tua emak geus ngadoa nya bieu. Teu sabar pokona nama ieu. Hayu baraya urang tuang tuh tingali emak nyomot heula cumi tinta hitam low budget nana teh ieu teh tuh ngaranana teh ulu kutek. Ieu teh nya baraya ulu kutek. Ku emak ieu dibayangkeunana teh keur emam jeung cumi tinta hitam tuh tingali tinta na tina leunca, cumi na tina kacang panjang. Kusabab encan pernah ngarasaan cumi tinta hitam teh kumaha, nya geus we kieu meureunan rasana mah enak. Pokona nama ieu teh jeung sangu digalokeun ciga kieu teh. Tuh kan baraya mirip-mirip saeutik lah nya ningali dina anu mukbang-mukbang. Tingali atuh saking ngalilimedna menikot nepikeun ka leudis siga kieu. Pokona alhamdulillah nikmat.